Sampurasun, tepangkeun wasta abdi Farida Tiara Limbong ti kelas 12 bahasa. Bade monolog anu judulna Perihna Jadi Guru karya Artia Catur. Kuring ngapal tanggung jawab jadi guru teh teu sagawayah. Teu bisa heureuy mun urang boga predikat guru teh. Sanajan lain di sakola kuring angger disebutna guru. Mun ka masjid ku tetangga angger we osok disebut guru. Apal kuring ge, yen guru teh pahlawan. Cenah mah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi naha engko kuring teh pahlawan? Tapi dakan nyeri jeung beban jadi guru teh. Kacida purina. Kacida hesena. Komo di zaman kiwari mah yang harapan budak ayeuna nu mental jeung karakterna geus kabawakeun ku pangeru globalisasi. Geus luntur tah etika, tata krama anu cenah dijunjung luhur. Budak ayeuna mah teu ngahargaan saeutik-eutik acan ka kuring. Di dieu kuring mikir, nah emang salah kuring nu teu balik ngajarna atawa emang budak-budakna anu geus teu apal naon anu ngaranna sopan santun teh. Kuring geus neangan cara naon wae anu bisa dipake keur ngajar ngara budak teh bisa kana pangajaranna. Tapi naha geuning budakna mah malah jongjon neon HP, ngobrol jeung babaturan, ngadengekeun lalaguan. Ai waktuna ditanya, ngaharuleung teu apal naon-naon acan anu geus diajarkeun. Kolotna protes ka kuring. Pajar cenah kuring teu balik ngajarna. Ieu teh heueuh kuring teu balik. Atawa budak manehna nu salah, nu geus teu bisa ngahargaan guruna sorangan. Ka kantor pupuh sakola ngadu. Cenah kuring guru nu teu balik. Astagfirullahalazim. Gusti nu maha uninga. Kudu kumaha kuring yang ngarepan nu kitu. Pantes kitu kuring teh disebut pahlawan mun jiga kieu wae. Iwal ti sabar jeung sabar nu bisa nyemangatan diri ieu. Kuring ngarasa salah, tapi kuring teh geus usaha ngarubah ngadidik barudak yang bisa apal deui kanu ngaranna etika. Tapi untuk nama aya keneh hiji dua budak anu bisa jadi semangat kuring dina ngajar ieu budak nu dididik ku kolotna. Budak anu ngarti kana etika nu nyieun diri ieu semangat yen kuring teh kudu bisa ngadidik nu lain mahade kalakuanna. Jeung teu ninggalkeun sopan santun anu jadi pangaweuruh pangluhurna. Sakitu we ti kuring. Hatur nuhun.